baris kapiatur ku lagu tepak sono. Cipedes nggak haturakeun tepang sono di rombongan seni sunada nyanggakeun nok cimil kawilu haturan wiloja tepang kasadaya nu lagi urang Cipedes sadayana kasadaya nu lagi hoba tepang sono kasanggakeun manawi teu kaabotan hoyong tepang sareng Bapak Hajat kali Ibu Hajat anu bagus Pak Hajat haturan disuai haturan kanggo Bapak Hajat Ibu Hajat anu bagus Pak Hajat cobi maju disuai Pak Hajat Soyo Bapak Hajat Ibu Hajat porondo ati Majalaya satoros dikahumakeun wae Pak Hajat dikahumakeun wae rombongan abdi sadaya Pak Hajat Ibu Hajat Ibu Hajat Ibu Hajat Ibu Hajat cobi sedas nuhun Pak Hajat Ibu Hajat gawe sasarangan haturapunten Ibu Hajat anu baturan cobi macan kapayun majakan seni kagungan wae aya Ibu Hajat disuai haturan Ibu Hajat anu bagus wilujeng tepang Ibu Hajat Ibu Hajat Ibu Hajat cobi maju edas Soyo nuhun Pak Hajat sasarangan Ibu Hajat tagening nuhun tagening tuturunan atur nuhun pangasih tampi menawi kanggo pana putri wilujeng antep tagening Ibu Hajat aya pana putri apana putri cabi maju kapayunan sesuai kanggo apana putri manawi aya kapayunan sakedapan wae aya apana putri sareng Bapak RT Kewo anu bagus Pak RT Kewo apana putri cobi maju aya manawi kanggo apana Kewo sareng Pak apana putri sareng Pak RT Kewo aya tepang sono kasangga ieu saha ieu aturan Bapak atur nuhun Bapak naon ieu Bapak RT Kewo Bapak apana putri tepang sono dialihkeun kanggo Bapak RT Yayi Bapak RT Yayi cobi majang kapayunan Pak RT Yayi aya kanggo apana ega sakantenan sareng Bapak RT Yayi apana ega hei cobi maju masih tepang sono kasanggakeun sambil ngantosan apana ega sareng Bapak RT Yayi cobi majang kapayunan disuai kanggo apana ega ulah tega-tega teuing apana ega Pak RT Yayi cobi maju borodong mah borodong ati Majalaya Pak RT Yayi
aya. Apa ega Pak RT Yaying? Bapak RT Yaying ngatur nuhun. Wartoskeun ka apana ega disuai-suai ka dieu. Cantik di jalun-alun di cacar Aduh, dapuran nuhun. mana Pamugi Ari ieu Pak Mantri kada ditepangan kitu. Aya Pak Mantri mod. Mempeng di dieu. Hatur puananteun kanggo pun bapak-bapak Mantri mod anu bageur cobi majeng ka payunan. Disuai-suai sakedapan Bapak. Au. Haturan wilujeng teman Bapak Mantri mod Bapak Mantri sepuani cobi majeng sakantena sareng apana dinar Pak Mantri mod kapayunan sakedapan sakantena sareng apa dinar cobi majeng haturan disuai-suai apa manatri cobi majeng awe tepesono kasangkakeun kanggo apana dinar sareng apana hati apana dinar kapayunan sakedapan wae apana dinar manawi tega botan apana dinar apana hani kapayunan sakedapan apana dinar sobi majeng kapayunan manawi kanggo panganten duanana panganten disuai-suai hatur punten sobi majeng kapayunan apana dinar apana hati cobi majeng hari kapan abdi apana dinar kapan abdi kadusua ari kunaon mah panganten tadi pongen-pongen kapan abdi ari gerak paluan panganten nah hana tadi longongan si teteh na aya lain-lain teteh panganten ari daun awi ari rancah berem teteh panganten sok ditawaran lain ari bagja diri bagja dengan di bagjeran panganten sok di bagjeran ari kanu jauh sok di panganten istri ari suka teuing lamun panggih panganten di tangan pegat durinya panganten istri panganten anu gelis suka dibeli ku pandi mangga urang panganten anu gelis ari sasareng dari majengeun seni kagungan seni Sunda panganten ari tuturunan panganten anu gelis panganten anu sabar Sunda sawawata hafal ari apana hati masih aya apana hati sareng apana dinar sarana istisendang sarana namiang tepang panganten nyakeun silaturahmi kumasuli ari suling teh mah suling teh ngana silung wae kuring apana hani kuring teh ngana bingung wae kuring teh ngana bingung wae satu
kasepuhan di payung yang ngagakeun di rombongan seni sunada nyanggakeun kawilujengan mugia sami wilujeng